Seep sanggup sabakul ge pamitos emam sareng nu kieu mah. Aya metoha ngalangkung ge moal kareret. Padahal umolah nama gampil si jengkol anu tos dikupas teh disiksikan araripis terus diwasuh dugi ka bersih. Tos kieu mah tinggal digoreng we nya nganggolisah nu panas. Teu lami-lami ngagoreng lagi da araripis tereh asak ieu teh sakedap oge hipu. Bumbuna oge teu neko-neko namun nganggo bawang bodas, cabe kiriting sareng tomat hejo. Si bawang bodas anu tos dicacag teh ditumis heula sakedap. Nembe digebruskeun ieu rencangna nu sanes. Kurah karih dugi ka seungit malahung bari layu nya. Nembe ieu gebruskeun jengkolna curulungan ge ku cai. Perbumbuan duniawina ieu aya uyah mecin, royko sapi sareng gula gebruskeun. Tamihan oge saos tiram sasenok teh mah. Kurah karih sakedap tutupan we kekeb ieu teh ame hipu pisan. Teu lami-lami dikekebna ge aya 10 menitan mah tuh tos hipu ieu teh baraya. Mun moal mineng-mineng abdi masak nu kieu teh nya. Kunaon sabab ieu geumul teuing bareng emamna. Bahaya pokona mah jarum timbangan teh ka kanan terus. Nya sakieu we baraya tong hilap bersyukur nya sadayana mangga orang tuang.